bulan nucang narawangan baturan kuring kernyorangan lamunan menteng tepuku rasa hati nu ngagering pinuh kapering. Anu terang laguna kurang nyanyi sasarnya. Ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan nyanyi anu apa laguna? Boro dirimi cinta sagemleuna panyangka sugante arek santia hati henteu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun dicinta bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nuria. Habis lagu spesial nyarengan Aya Asih Saliwat salah sabios lagu di barsana Krisna Sagara nyarengan. Atur masih kanggo warga masyarakat Pasir Langu sadayana. Atur pangguli jeung nabi ka bersana Bapak Kades Paribayana, Bapak RW, Bapak RT na aya kitu. Beuh bade nyarengan ka payuna di haturan. Kuasa. Ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luasan mepeskeun harepan. Karang Taruna mana Karang Taruna? Ayo. Boro dirimi cinta sagemleuna panyangka sugante arek satia hati henteu bisa dipapalerkeun teu narima anjeun dicinta luyan hanjaka ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nuria. Asalkeun nu sanesna warung sama beli nyarengan Karang Taruna hayu sarayana nyarengan ka dia ayo aya meureun nyawer heula aya meureun aing ampun Pak Kades aya kitu. Ayo warga masyarakat Pasir Langu beuh bade nyarengan joget ka payunan beuh bade nyawer ayo. Ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luasan mepeskeun harepan. Boro dirimi cinta sagemleuna
Prok-prokeun atuh jang warga masyarakat Pasir Langu.